Waalaikumsalam. Selamat datang di Makam Eyang Haji dalam Demak di Patiluhur, Palintang Jaya. Kami dari pengurus PSBB mengadakan kunjungan jaroh ke makam Sunan Dalam Patiluhur. dalam di Patiluhur. Saya akan bertanya-tanya kepada sesepuh yang ada di Palintang, Eyang. Ya. Bagaimana Eyang? Ini tahun berapa itu sejarahnya meninggalnya Eyang Haji dalam Demak di Patiluhur? Sebetulnya Ya. teresna di zaman Belanda kene waktu zaman POC. POC itu anjeunna teh janten dalam di Patiluhur, di Tatar Luhur, dalah Tatar Sunda. Anu kawit di mana? Ini sebetulnya sejarah. Mah dalam Patiluhur itu dari daerah Jawa oge gitu. Air sanes nama punten ge nya. Anjeun teh jenengan asli nama Raden Angsa Tarunajaya. Raden Angsa Tarunajaya. Bojona Mas Ridanon, putrana teh Anom Jaya. Nah, disebut Anom Jaya da muji anjeunna putrana teh. Tia Anom waktu anjeunna berjuang. Jaya salamina. Itu waktu ayeuna berantas panginten POC berjalan Belanda. Nah, nanging ieu teh apakah ayeuna patilasan atau napi ayeuna kuburan secara langsung mungkin zaman Belanda oge terus aya tah menurutkeun sapintas sejarah-sejarah karuhun itu memang kitu di kampung urna gitu. Terus ya yang aya dangu-dangu cenah aya cai kahuripan tah yang kumata. Dina sangkut pautna antara cai kahuripan sareng dalam Demak di Patiluhur ya. Nah, cai kahuripan sate acana urang upami ayeuna sempat, sate acana urang ka makomna langsung heula ka cai kahuripan. Bersih sagarupi kuma tekad urang kohoyong urang silahkan angin Allah anu maha nanging urang diwajibkeun rencana doa dan ikhtiar. Contoh ayeuna mudah-mudahan we ku Allah teh dikabulkeun menuju atas kebenaran dan kejujuran. Amin. Lajeng anu dipiharep urang sagarupi anu hate urang nu dikedahakeun sareng henteu ge mudah-mudah cing aya barokahna. Amin. Kampung kurma yang upami ngalangkung ka dieu teh seueur monyet dina ieu teh. Ayeuna kemarin. Ayeuna sawaktos-waktos upami kampung kurma kawitan teh monyet gila tilu. Nah, satos tilu enjingna teh brong seueur. Tilu dinten teh aya gentos deui lutung. Lutung teh tilu kampung kurma. Nah, tos 2-3 harina seueur ngilas deui gantos deui ku surili terakhir. Surili teh anu bodas ya Aragung balik pos asal kieu urang jalmi kieu. Terus Kang Iwung Nah, gitu. Aragung ada kitu res namana. Sauri sejarah si Eyang ngobrol sareng ahli-ahli anu atos berpengalaman. Masih kenet istilahna teh meureun lah anu pengalaman dari itu kene. Upami seueur monyet sareng lutung sudili di dieu teh ieu teh dianggo rapat upami secara urang di mana-mana nampungna di Tatar Sunda karuhun-karuhun di mana atawa ya kan kita teh karuhun-karuhun urang nu kapungkur di dieu ngapalna gitu. Tah ayeuna yang upami ayeuna tah ayeuna nya nah kedah ka cai kahuripan atau ayeuna langsung ka kahuripan. Saya nama kedah ka cai heula. Siap lah. Bersih kita guys. Siap guys. Kita berangkat PSBB. Langsung di itu maka urang hadir. Siap. Jadi anu sok mopo kena motor biasa. Terus di itu urang jongkokeun ya. Gaya. Itu rupina siap. Ya. Mana yang dipain? Di lajeng yang tipayun.
Yo. Ya, ini air Cikahuripan. Cikahuripan ayah ya jalannya menurun ya, yang lagi Alhamdulillah, akhirnya terjadi ke Kahuripan yang ada di Palintang Jaya. Mudah-mudahan dan sadayana naon pamaksadan panggil sing tindak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu yang parantos tawasul ge saya deui panggil pamaksadan terkait kesehatan dan keselamatan juga digampangkeun urang melalui rezeki. Amin. Amin. Begitu ya. Hah? Alhamdulillah separantos nembe 5 rekan sareng fotografer tos ribak di Cikahuripan. Mudah-mudahan naon dicita-citakeun ku urang sadayana pamugi sintinakatan. Oke sagarupi kasayan ti sepuh ke Eyang Palintang. Mudah-mudahan sing dijantokeun di amal saleh minggu Allah. Amin. Amin. Kali gitu guys. Kanggo tempat istirahat sakatana oge ieu teh dianggo netepan. Saupami atos beberasi di Kahuripan lajeng di netepan. Dan Marian kami hoyong kampangan naon teh saluncur ka handap. Jadi teh bagus. Mohon. nah orang mutar balik ke sama ada. Ayeuna urang tes ka makom. Mohon mangga Eyang. Urang lajengkeun ka makom. Oke guys, Ya guys, kita lanjut ke makom. lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim.